ngapunten bilih ti kawit alit ayeuna abdi aya kalepatan hapunten abdi lahir sinatun. Kapungkur ayah pergi tidak karangga galingin malas tiris menjadi indung yang ubah haber kali itu kali tanpa lelah menjadi indung tanpa capek lagi ihalan kalintang penyentuhan aji kurang kali dan berikut menjadi ramanya anak cacaan tidak gitu di kana sekolah kana ngaji itu apa payah posong menjadi lama ngebayuan hidup sang keluarga wah akhirnya hidup jumlah karena yang kembali setiap bakal mentas di nama mangsa laragasan ngalihlah hidup salam berbitan antus menditak dulu jatuh kita antus doa mama saya mungkin mau disebut di payunan hidup ayah bu insan menjadi tukang lantaran gemelar hidup kalam dunia buktosnya indung jeng bapak tanpa jasa indung jeng bapak can kuning di dunia dapungana urang mah manusia biasa anu unsur di mama sareng apa sok sanaos kitu Allah parantis mamparin contoh anaki ka urang pikeun yakin iman jeung takwa ka Allah maha gagah Allah teh nyangling manusia ke alam pewenangan tanpa indung dejeng bapak buktos kanjeng Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa seorang indung dejeng bapak disangling dicipta ku Allah secara langsung anu salajengna jauh lahir ke alam pewenangan tanpa seorang indung anakin dina zaman Nabi Sis alaihissalam salajengna Nabi atau Nabi jalani lahir ke alam dunia tanpa seorang bapak buktos Siti Maryam ngalahirkeun Nabi Isa alaihissalam tanpa atau orang mas laku sanat di Rasulullah SAW ayah indung ayah bapak teman wakal kaya indung jeng papa salaput umur anaking sepanjang masa mau ayah pun bilangan nyaah indung kanu jantan anak kelit ibarat dunia jeng langitna nyaah indung bapak kanu jantan anak paeh poso wantun perih tanagi jeng harta bikin ngebajuannya ikhlas lillahi ta'ala nu jantan ramah anaking lamun mandi hitung hidup sagede kieu meureun sabaraha ratus jutaan beak duit bapak jeung mama tapi nu janten indung jeung bapak lillahi taala mikeun kitu wae ujawi juga entah tu ka jeung sajabana kobil tu cek calon pengantin pamagat bicar beun hidup maka sah ngalih tanggung jawab hidup ti ibu rama kana janten minantu anake mumpung layut aya di payunan indung bapak payus anake pantes keos lamun hidup nyuhun genapunten ka mamah ka apa beri tungkul milik tunduk dan nyembah tadi ngabsabda abdi dina Jepang kono anu jadi indung anak ini pilih-pilih dina hiji bangtos kapungkur aya kecap anu teu kaukur ku hidup nu akhirna manah mama jeung apa raheut
lamun rahet anaking manah indung jeung bapa rek kemana neangan ubah saleuheun laut ku ini saegesan pubaran tapi lamun hate kakoyat ku caritaan rek kemana neangan ubah ridho Allah wa ridho walidain wa sukti lo besukti walidain artina ridho Allah tapi ridho indung jeung bapa pun kitu digenduna Allah aya teu nebeun indung jeung bapa mumpung aya di payeunan nu janten ibu Rama sok ceklan ku hidup panangan mama juga pahijikeun sabelah-sabelah cium ku hidup panangan ibu diusapan panangan masyarakat neng ku apa oge sami pinuka dedeh kanyaan mugi-mugi apanjang apunjung luhur kota gede dunya anaking menang niup-niup til lembut menang ngatik til leletik menang ajar ti bubudak kiwari geus dewasa yang kudu jauh ti mamah teh apa dedeh tingnya ting anaking lamun kaatur mah ku aturan hayang mah tetep renggenep hirup rumah tangga teh aya di penguasaan indung jeung bapa anaking tapi bunga anak itu manusia lahir kalam pemenangan dan ukur bisa lancana mentas alam lalagasan ngalih kalam rimbitan anaking kudu akur lambat lambut jejering saroga beral anaking kantos bamam apa jalan neng nak cengkat laju sekedap kawit alit ayeuna abdi aya kalepatan hapunten abdi lahir sinatun batin salajengna abdi mandut ridho sareng restuna dinten enjing bade nikah sareng jajaka pilihan abdi pamudi anjana sami mika dedeh mika nyaah ka abdi lir ibarat mama jeung bapa hapunten apa hapunten mama yakin saja dening hurip indung ngakandung 8 bulan ngakandung najan jadi sakalangkung tara timpun tunda kitu takdir tinu agung tilu kahadean tinu jadi indung alaki anu kahiji indung teh ngandung 8 bulan ngakandung hidup teh hidup mah awewe bakal ngalaman kumaha rasana ngandung unggal poe guling gasahan gulang-guling kadang teu ngeunah nyandang teu ngeunah nyanding alaki mun berang kuda segala dahar mun sore atau peuting sudah kana sare nu aya guling gasahan nyandingkeun ngawaroga dua anu salajengna 4 bulan 10 dinten kirang langkung ngalater kandungan jadi indung hidup maka didinya ditakdirkeun jodoh pati bakalan siaga hidup ku Allah Azza wa Jalla lajeng 5 bulan genep langkung mulung 8 bulan medal kalampunangan neng aya dina kapinga anu tanpa soangan beja jeung carita loba anaking seorang anak dipicin kitu wae ku janten indung bapana di jalan pasampangan di kebon di lur di walungan jeung sajabana tapi neng mabag jadi bagja indung hidup tanggung jawab dugikeun kaki wari neng di Banyuwan bahkan tega tidak har indung ka neng bahkan teu jajan indung ka neng bahkan teu make indung ka neng aya pake nu jadi indung ningali anak dirasotkeun dilungsurkeun pikeun anak-anak maka dina poe ieu ning nyuhun kena punten ka mama sing nya-nya nyuhun kena punten
Mugi-mugi ku caraki sakedik agung muka serta hati nu janten indung lagi mangga dilaju. Terus sampai kuning sampai ramah hidup. Gerlingkang di alam pemenangan anak hidup ningali kehadiran jantan indung jeung bapa. Nya ieu suku anu ngabayuan neng ngalengkah ka kidul ka kulon ka kaler jeung kawetan anak ieu. Paeh poso nu jantan ramah teh jantan perbuki payah tapi nya seorang ramah mata jeung hirup kumpuh kadunyaan. Najan poek kunang daman, najan leueur kunang itu indit jurit di bumi anaking nyariki payah. Nu akhirna geus beunang ti di pamengkol ka jalan Pasambangan, tapi di canak mulih di anggo ngabayuan hidup jeung kulawarga nu saresa. Beral anaking tina kehadiran apa hidup lumampah. Niku kehadiran apa oge hidup ngajomantara di rumah tangga. Diwasuh dan pasaban apa atosan neng hormat tirawat kantun jantung ramai. Mugi-mugi cembar pangalar sugih pangarti nuhung ku ilmu anak gramian dina kaasih indung rejeng bapa satu tas kitu sepros tadi anak disengitan sampean apa mugi-mugi salami ieu sasarengan lamun mah diatur ku aturan anak gedeuh teuing nyaah teuing menang atik ti leutik menang ajar tuduna menang nuntut ti lelmut kiwari geus gede kudu jauh nalika enjing utamina tidak ijab jeung kabulna tidak ngalih tugasna tugas apa tugas mama ngajarin gerang jeung batin lahir jeung batin ka jero hidup beral anak itu. Berat anaking gramian sing duitna apanjang apunjung pait daging pahing tulang apos bojana kulit lain hatina teu gerak digadek tapi dina kawisesaan rumah tangga berat anaking gramian cekap neng apa nanti yang kedapunten ka teteh sadayana ya berhasil lepat ka perjuangan gentos kumalati.